Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangajian ayeuna nyaritakeun aya nu paling nyeri di naraka nyaeta. Yuk orang lanjut nonton. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Deui di zaman Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud keur di imah torojol tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Daud, saya abdi makhluk langit. Makhluk langit. Malaikat berarti. Muhun. Malaikat saya malakal maut. Masya Allah. Aya naon cek Kangjeng Nabi Daud. Dek ngabejaan tatangga isuk maut jam 9 tulisanana di Lauhil Mahfuz. Jadi karunya lantaran tatangga ka Rasul ka Nabi bejaan nabe siap-siap isuk jam 9 maut. Oh, bagus cek Kangjeng Nabi Daud. Tuh, jadi Nabi mah kata tamuan ng malaikat. Daya ketemuan ng malaikat mah malakal maut. Atuh Kangjeng Nabi pakai Jibril, Mikail, naramu pan ka Kangjeng Nabi mah. Kamu ngaji mah lah kajian malakal maut nya. Ngeunaheun katamuan ku malaikat mah. Hampang urang lamun kata tamuan ku malaikat lantaran nya nama ku urang disuguhan dahar taradar. Suguhan nginum tara nginum. Disuguhan awewe tara nikah. Disuguhan tempat tidur tara sare. Hampang kata tamuan ku malaikat batu berat. Coba kata tamuan ku Haji Pendi, engap kata tamuan ku nya nama. Masya Allah, lengah bahasa etik, bersih di imah, lain di sapuan di bawah kafe. Tah iyalah Kangjeng Nabi Daud. Atuh malakal maut mah hiber deui ka langit. Kangjeng Nabi Daud kadinya kata tangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Tuhan Rasul? Ieu mendek ngabejaan we supaya siap-siap. Naon? Isuk maneh maut jam 9. Boh. Informasi ti saha? Langsung ti malakal maut langsung ningali di Lauhil Mahfuz. Alhamdulillah. Sakian aya di bejaan kitu mah tenang kula. Ya geus nuhun isuk jam 9. Geus beres. Isuk jam 8 Kangjeng Nabi Daud dek nyaksian kumaha carana nyabut nyawa malakal maut. Jam 8 nya geus kadinya kieu bae. Ngobrol biasa. Ngadagoan waktu jam 9. 8 setengah 9. Jam 9 kurang 10. Cak Kangjeng Nabi Daud 10 menit deui siap. Tenang ya kena. Geus boga wudu, geus zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jam 9 kurang semenit. Semenit deui. Ulah diajakan ngobrol bae keur zikir cak kitu ye. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jam 9. Teu datang. Jam 9 lewat 10. Encan nya geus siap bae kieu. Ieu jam sabaraha cak kitu. Kangjeng Nabi Daud geus liwat ja. Terus datang ke jam 9 lewat setengah jam, setengah 10 berarti. Datang ke jam 10 encan maot keneh bae. Datang ke jam 11 masih can maot keneh bae. Cak Kangjeng Nabi Daud ngisin-ngisin aing bae. Malakal maut ngisin-ngisin aing bae. Wah, teu beres ye malakal maut ye. Geus kula pamit teh lah jeung kadinya kata tangan aku itu balik lah. Baliknya di imah kieu ngalamun Kangjeng Nabi Daud. Aing teh enggak bohong jadi enggak bohong. Apa aing nabi teh ada izin.
sedegen sakampung geus nyahueun kabeh informasi ti Nabi pan ieu mah bahwa si eta jam 9 maot isukna kapanggih jeung babaturan cenah paegan teu nyawa ieu teu kaharti cek cenah ya Nabi Daud betelok bohong tapi ieu mah bohong cek cenah ieu aduh Kangjeng Nabi Daud terpukul gede waduh aing ieu kumaha lalakonna cek cenah coba tunggu 2 poe hirup keneh bae katilu poe oh eledet Kangjeng Nabi Daud ngadoa gerokeun ku aing sia malakal maut langsung digerokeun ya malakal maut ta'al hina ayo malakal maut ka dieu langsung sursat ulah kieu boga pagawean ieu aing geus kabejaan ka ditu ti kamari jam 9 ieu kan jadi bohong sedangkan pan aing mah ti lo gampang pan aing nabi aing rasul ieu kumaha lalakonna hampura cek nyana hampura ieu kula ge meleset maksud meleset kumaha kamari kan di Lauhil Mahfuz aya jam 9 maot tapi begitu kula dek berangkat harita dek nyabut nyawa di Lauhil Mahfuz eueuh ngaranna ya otomatis banyak main cabut-cabut bae deh emang calo main ukur-ukur bae teu bisa ieu mah cek cenah urusanna kudu tepat eueuh tu kuari di Lauhil Mahfuz teh eueuh cek Kangjeng Nabi Daud itu kudu kumaha tuh tilok tiba heula ka karak ieu cek malakal maut sepanjang kula nyabutan nyawa karak ieu anu haju dihapus di Lauhil Mahfuz eueuh kieu ayeuna mah kula tetepan ditungguan ku tetangga laporan ente ka ditu ka Gusti Allah naon sababna eta jadi dihapus gitu cek malakal maut atuh ulah kula di dinya bae sih di dinya kan rasul iya tuh mentak di dinya anu boga urusan unggul mampan informasi nanti ente tetep bae aing sieun ih ka Gusti Allah untuk nyatanya nu kitu mah sieun dirinya bae da rasul entah aing geus ka ditu teu lah nanya atuh nanya malakal maut ka ditu jadi carekan ku Kangjeng Nabi Daud bu aing dicarekan bebeakan cek mah gara-gara mere informasi akhirnya langsung ya Allah ya Rabbi abdi munajat ka Gusti lantaran abdi mere informasi ka Kangjeng Nabi Daud Nabi Tuhan Rasul Tuhan hamba Tuhan nu dipake ka dedeh ka cinta ku Tuhan harita tatanggana jam 9 maot kukula diinformasikan tapi ternyata ngaranna eueuh abdi bade tumaros ka Gusti naon sababna Gusti datang ka dihapus cek Gusti mun teu nyaho maneh kieu barang eta tetangga Daud diinformasikan maut jam 9 harita keneh nyana gegeraan ka imah adi ka imah kakak ka imah dulur silaturahmi menta hampura di samping menta hampura harta-hartana kunyana disodakokeun datang ka beak kabeh maka kula menghargai ka jelema nu silaturahmi ka dulur-dulurna ka tatangga-tatangga jeung karabatna bahkan nyana sodako hartana ku kaula dihargai ditambah panjang umurna bejakeun gitu ka ditu oh mun atuh siam atur nuhun datang malakal maut ka Kangjeng Nabi Daud ya Rasulullah ti Gusti Allah informasina eta tetangga anjeun kulantaran barang dibere nyaho jam 9 isuk maot harita keneh nyana silaturahmi terus hartana dibagi-bagikeun maka ditambahan umurna bakal panjang mentak jelema nu silaturahmi ditambah umur jelema anu sedekah balak-balakna cocoba-cocobana dipiceunan ku Gusti Allah ditambahan umur panjang bejakeun ku Kangjeng Nabi Daud Assalamualaikum Waalaikumsalam naon kula ira paeh ya teu jadi sia paeh kuari cenah geus sajakeun paeh emang kunaon ieu sebab nama begitu ente diberi informasi bakal maot jam 9 hari tepan terus ente non silaturahmi ka dulur-dulur ka tetangga ka babaturan haju harta-harta dibagikeun bener jadi Allah mere ka ente panjang umur bante panjang umur kan kitu ge harta geus beak kabeh geus teu boga naon cek
Nggak masalah. Nah iyalah, jadi silaturahmi teh bakal manjangkeun umur. Urang mah kuari adik di mana, kakak di mana teu nyaho, putus silaturahmi urang. Jeung babaturan putus urang mah silaturahmi. Baheula mah di pondok sagulung sagalang kuari putus. Kitu keneh jeung tatangga kadang sakokolocoran sebenarnya mah pancuran nama tapi putus ka tatanggaanana. Nu mantak sempit ya sahirup. Lamun urang jeung dulur teu wau ketika misal urang talaga boga dulur di pasar kemis kadengekeun mang ente lain boga dulur ngaran saya di pasar kemis bener asana mah aya saha eta asana kakak itu keur dihurupan nyana dihurupan aduh asana deuk aya nu nganiaya lah hadege paeh los tuh lantaran tilok silaturahmi paeh los Pak. Tapi lamun silaturahmi mang lain boga adi di pasar kemis boga ngaranna Ki Umar kan asana nyana dek dianiaya Masya Allah ulah waka ditoel lamun aing can datang awas aing jadi kalang dadapan aing jadi kakana awas burabat pepan ka ditu tak eta kan silaturahmi nikmat jasa silaturahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam je sia mau naon eta jeruk ya kak lah tanang di pengkolan hasimnya amis lah eta ku sakitu ge kan geus kakak geus luar biasa kan Masya Allah ya adik aing perhatian anak pohara amat tuh kan ngeunang sabulan kakak napan ka ditu. Waalaikumsalam mau naon teh kak kopi nang di mana tuh kak aya orang Lampung lah nya tadi merek kopi kakak mah teu beuki ka kopi ieu bae dibawa ka dinya tuh kan bunga si Adi teh menang sebulan deui kakana datang dengan Waalaikumsalam mohon enta kak rokok tah ngan ieu kakak boga maksud jakna maksudna tuh kak iya kakak boga maksud gede aja saya minta tolong we sabar itu tuh kak mau nanya mah 50 juta kelas santen 20 atuh yang mager eueuh nageh gitu bae tuh oh atuh kak tuh bere 20 juta golosot padahal mah kamari merek kopi nama lah kopi Lampungnya hangit pan kopi Lampung tapi 20 juta nah itu berkat naon silaturahmi jadi geus dunia teh nilaina eueuh nanaonan ku silaturahmi mah urang jeung babaturan Masya Allah 10 20 100 juta geus pokona mah eueuh perhitunganana lantaran silaturahmi jeung babaturan jeung tatangga komo jeung dulur tetapi lamun urang jauh kadengekeun ku galede ge urang biasa bae. Alhamdulillahirabbil alamin. Atur nuhun sadayana nutos ngaji moga manfaat tina pangajian ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.